Teh iya yang jajan seblak wayah kieu bisa teu? Bisa atuh barudaknya teu bisa kusaha. Heueuh peda ieu teh jajana isu keneh meureunannya. Jadi caritana ieu teh karek jam 6:30 tapi di dieu teh warung abi geus kadatangan pelanggan anu arek jajan seblak. Nya ari biasana mah meureun jajan seblak teh sok bareurang. Ari poe ayeuna isu keneh geus hayang jajan seblak. Jadi kabeneran poe ayeuna teh cuacana panas teh nya. Jadi isu keneh geus laleneng meureun. Matak ieu karek jam 6:30 geus hayang jajan seblak. Tah ieu di dieu pelanggan abdi jajan seblakna 2 porsi anu 5.000. Sabab ieu teh peladana beda jadi di dieu ku abdi dipasakna dipisahkeun. Terus ieu teh di dieu seblakna nu hiji yang pake kecap, ari nu hiji deui mah cenah yang dipakean gula. Tah bari nungguan seblakna asak di dieu abi bari ngaluar-luarkeun pertopingan jeung permih-mihan. Nya pan ari isuk-isuk teh tara waka dikaluarkeun. Sok miheulakeun ngagantungkeun minuman we hungkul. Tah ieu meresan pertopingan jeung mihna geus beres. Teu kungsi lila ieu seblak anu hijina asak weh nya. Pade ulah salpokana kuahna anu loba. Da kumaha atuh eta mah kahayangna pelanggan. Tah terus ieu di dieu seblakna teh teu dipakean topping tulang nya tapi diganti ku endog. Tah ieu seblak 5.000 anu berkuah. Terus ieu anu hiji deui mah tanpa kuah.